Aslun nari pasal bade martelakeun anu bisa jadi suci tina pirang-pirang najis. Alladzi anu yathuru bisa jadi suci minan najasati tina pirang-pirang najis. Eta salasun ayat 3. Al-khamru hiji arak. Ida tahollalat di mana-mana rubah atanapi di mana-mana jadi cuka eta arak. Binafsiha ku awakna sorangan. Al-khamru hiji arak. Ida tahollalat di mana-mana jadi cuka atanapi barubah eta arak. Binafsiha ku awakna sorangan. Wajildul mayitati jeung nomor kaduana kulit bangke. Idza dugigo di mana-mana disamak eta kulit bangke. Wama soro jeung perkara anu jadi naon hayawanan jadi hayawan. Wama soro